Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 21. Judul carpon anu baris kapidangkeun nyaeta Kulak Canggem Bagja Awak. Ieu yasana Uy Sun Eng. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Keur diuk harita teh ditepas hareup bari mukaan majalah Mangle anu geus bari. Katah bari soteh waktu na da ari eusina mah tetep aktuil ceuk Bapak Direktur tea mah. Lahar aya nu ngaliwat duaan nu beda sagala-galana jigana ngan maksudna nu sarua teh. Ditilik tina keureutna mah estuning nurub cupu eta nu duaan teh lantaran atuda nu kasep sareng nu geulis. Tobat ketang da sanes ngahaja lain direret ieu mah kareret. Nah, ana seblak teh kuring kana kadar anu tumiba ka awak. Nukeun kabeneran nincak sagala gagal mani asap pangnaasna bae aya di alam dunya teh. Tarekah geus ampir meakeun tanaga tapi buktina kitu luput kieu lepat. Kapan kungsi hiji waktu mah kuring teh dag-dagan nyuratan tah ka si eta nyebut si soteh pedah etaeun bae teu daekeun. Nah, dari jol teh walonan, aduh hebat teh, amplopna tulisanana ngabasakeunana dina address katut alamat pengirimna. Wah istimewa weh, aksarana oge ceuk kuring mah diukir, kuring muka amplop teh mending ngadeg-deg, angan ratug tutunggulan, pikiran teu pararugu. Kerewek, seblak, renjag, ari dibuka teh teu kurang teu leuwih, ngan sakecap. Palai uninga lebetna, rada isin, tapi rek peureum we japilus cenah. Kuring ngalaketay asa dipupul bayu, meureun mun aya nu ngawaskeun mah kabas kapuk ka ibunan teh saenyana. Lang kuring lieur tetenjoan kararoneng, kuring ngagoler bari ngeukeubek surat pangwalonan teh. Keur kitu kuring kagebah, "Kakak, mangga urang angkat ka Taman Sari teh." Nah gening Arias sareng mar teu cios arangkatna. Nyata henteu puguh bieu teh ti ditu meuni haruha hareho daratang bari mawa beja yen ngan hanjakal cenah. Nanaon cenah halanganana? Puguh aya wargina ti Jogja ari dikantunkeun moal pisaeun. Kumaha atuh nya? Sawios urang we ameh jongjon ngobrol. Dius kuring jeung Eli kana skuter weuteuhna kakara meunang nebus ti NP Damai. Di jalan kuring teu repeh silih tempas sempal guyon atuh Eli meuni nengok-nengok bae kana celik kuring. Dasar atuh ngobrol dina motor bari lumpat tarik mah sok tara kadenge saware. Jigana wae moal aya nu bungah kawas kuring waktu harita. Ngahaja make jalan teh nu palungkat palengkot ngarah rada lila Eli muntang kana cangkeng kuring. Da eta wae tonggong kuring duka sababaraha darajat nambahanana panas teh. Tepi ka Taman Sari teh geus meh jam 10. Terus kuring ka restoran Fauna heula. Da halabha bari tuleh ngobrol pikagumbiraeun. Kesel dina kursi pindah kuring ka beulah kaler kuring yang hunjar suku dirumbaikeun kana cai. Ucang-ucangan duaan celana kuring ditarik da bisi kabaseuhan, Eli oge ditarik rokna idem kuring. Kuring kapi asem ningal borelakna cecekolan Eli dina hate mah meuni sababaraha kali kuring nyebut nuhun jeung tobat. Nah bet kaberean sieun-sieun teuing, lain sieun saperti kumaung atawa sieun ku gorombolan. Ieu mah sieun beh ditueun sieun. Sieun teu kapalupuh nangtung Eli teh. "Kakak, tuh tingali lauk meni rupa-rupa ting soloyong, ting suruwuk, ting siriwik, baru ngaheun pisan, mangkaning dina cai nu sakitu herang ngagenclangna."
Ah Eli, masih keneh bunga aka tuh jika timbang lauk mah. Tapi tesa bunga Eli kak beri ngajambela serta ngadilak. Aduh, eta mah dijemel ku Eli jika nama moal poho satutup umur oge, malah maksud teh moal dikumbah saminggu mah bakat ku lebar. Eli, aya keneh hops yes teh? Aya tah dina saku sepan. Pangyandakeun atuh ku Eli. Ah, mangga wae kodok ku kakak. Eli mah keur genah naleukeum kana pager. Kuring babacaan barang rek ngodok kana saku teh. Da saumur ge kakara make kada kodok kana saku batur teh. Mangkaning ieu mah saku si manehna. Kuring tepira nyokot teh ngan dua. Kak, nyandak deui atuh kanggo Eli. Moal nya ari kakak nuang, ari Eli henteu, ceuk manehna. Kuring sakali deui ngodok saku teh, tapi ayeuna mah rada tenang da mindo. Eli, teras ka mana urang teh? Eli mah hoyong lalayaran. Di mana atuh Eli? Di mana atuhnya? Damung di Jakarta mah meureun ka Cilincing. Jaba ti lalayaran teh, maka bisa mandi sagala. Nya ari di dieu atuh rek ka mana? Di dieu mah paling untung oge ka Situ Aksan. Sawios kak, Situ Aksan oge ieu mah tambah henteu bae. Keun wae nya. Rek samemena mah engke we ari ka Jakarta. Kuring kaluar ti Taman Sari bari pacekal-cekal leungeun. Eli ti payunnya. Ah, rada-rada teu wantun kak. Ulah rusuh teuing we atuh. Serang urang kanu rada tiiseun jalana. Muntang atuh kak, rada salempang. Kuring muntang kana tak-takna. Nah kak, muntang na teh kana tak-tak. Pan Eli masuk kana angkeng. Kuring kapaksa nurutkeun kana kakecapanana Eli. Ulah gugup Eli bisi cilaka. Teu lila kuring geus anjog ka Situ Aksan teh. Sanggeus titip skuter, kuring duaan asup ka taman. Kanu mana Eli parahuna, ceuk kuring ka manehna. Kanu itu we kak, kanu cekap duaaneun. Tapi ra geuning ngan 10 rupiah taripna teh, ceuk kuring ngomong dina jero hate. Parahu nyoloyong ka tengah diwelah ku duaan. Teu sangka eta Eli ku bisa nyanyi lagu Situ Aksan. Kuring ngagelehe baning ku ngeunah ngadenge lagu terus suarana sakitu halimpuna. Kuring beuki peler bae asa dipepende mun geus mah asa disawarga we bari nyanding bidadari. Eli beuki asa kapake da tambah getol pisan ngahariringna teh. Atuh kuring beuki nikmat teh sanyana, tepi ka kuring poho kana kamudi. Parahu mimiti oleng. Eli hampir teu bisa ngawasa sorangan ngamudina. Manehna samara polah antukna parahu galuang galeong. Kakak, tulung kakak ieu parahu rek kalebu. Kuring samar polah antukna galeong ka kenca, galeong ka katuhu, tungtungna galeong kujubar karalap. Hak hak. Tulung, tulung, tulung. Indung kuring norojol ti dapur ngajingjing aseupan jeung siwur bari ti totolonjong sarta gugup. Kunaon hapid maneh teh? Kuring gasak gisik jeung lieur jeung era ku indung kuring teu ngomong sakemek-kemek acan. Si horeng kuring teh sakitu sare ti berang make ngimpi bakat ku era ditampi ku si Eli. Nasib kulak canggeum bagja awak. Tepi kalebah dieu mimilikan aing teh. Ceuk kuring ngomong sorangan. Indung kuring colohok telemek teu nyarek leos bae ka dapur deui. Tamat cenah pamiarsa Cicalengka awal 1858. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.